bener bahaya upama kembang pancawarna benang ku jalma saperti Ki Buyut Ireng. Malah dewek manu ngolepat dina pikiran teh upama si Rawing parang tepung jeung si Buyut Ireng di Gunung Halimun mangka geus teu bisa dihalangan deui tinang teu bakal bantrok kakuatan. Ari sabab ancaman Ki Buyut Ireng jelas ku urang kadengi sarjana. Sahabae anu wani-wani ngambah lumampas tujuan ka Gunung Halimun tantu bakal ngalayang jiwana ku leungeun Ki Buyut Ireng. Nah, ngamun kitu kumaha Ki Guru? Nah saha eta nu bakal ngeles da umpamana si Rawingna bertarung ngelawanan ngeta Ki Buyut Ireng. Nah si Rawing ngetawa si Buyut Ireng anu bakal ngelehna Ki Guru. Wah, susah pikeun ngukur jeung ngira-ngirana sarjana. Ari sabab Ki Buyut Ireng jago kolot anu geus eueuh tandinganana. Sedengkeun si Rawing jago ngora pilih tanding alam kiwari. Ngan geus kabayang upamanya nepikeun ka jadi patelak bantrok kakuatan bakal mangrupa tarung anu bener-bener mangrupa tarung puncak ti dua sumber ilmu anu susah ditaksir kahebatanana. Ki Jaroji salaku jago kolot anu geus legok tapak genteng kadek memang geus bisa ngabayangkeun upama parang si Rawing bantrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng memang bakal mangrupa tarung puncakna ilmu ti dua sumber kakuatan anu masing-masing pada mibanda ajen tahapan pangarti nu susah diukurna pikeun para jago nu sejena. Ki Jaroji jeung Sarjan geus bisa narangtung. Geus kitu mamikreuh leumpang ngalauna ninggalkeun eta patempatan. Nah tuh. Tak terusna ngurang ieu kemana deui Ki Guru? Nah balik deui bae ngetawa kumaha ya Ki Guru? Ka Gunung Limun eta entok bisa, sabab bisa nyape terusna. Lelesna tenagana beaknana di jalan. Bener entek Ki Guru? Geus diomongkeun ku dewek Sarjan. Urang leueuh we ayeuna mah balik di kalembur ngan beuki karasa ayeuna mah euy. Ilmu nu jadi kareueus jeung andalan urang teh acan naon-naon geuningan euy. Sabab ilaing sorangan nepikeun ka ngarandapan eleh bobosen ku budak saperti si Keling sagala rupa. Nu jelas wibirang lain di kieu nepikeun urang. Ngemang entok nyangka entok dinyanan entok nyao bakal ngelek entok disangka tingang ganan entok. Menggeus ya ngan entak-entok we. Ayo urang ngeureuyeuh di wae melempang. Lamun kapeutingan di jalan urang neangan lembur pikeun milu pohon mondok. Duanana harita guru jeung murid nikreuh deui ngeureuyeuh leumpang ninggalkeun tempat nu tadi jadi lahan pakalangan, tempat nu jadi saksi mangsa manehna duaan rubuh jadi pacundang. Caturkeun harita di tempat sejen Saraswati jeung Untari keur leureuh tutas ngayakeun latihan ilmu silat, kabiasaan dilakukeun ti poe ka poe sakumaha nu jadi karep jeung kahyangna Untari anu boga tekad pikeun neuleuman ilmu silat. Bari diuk dina lebah bangku nu aya di lahan pakarangan tukang anu kawilan lega jeung laluasa. Untari harita nu kadenge cumarita. Kumaha numutkeun Ce Saraswati kayan abdi dina waktos ayeuna Ce? Na masih keneh katinggal kalaragok atarapi henteu nya. Dan kah? Nuhun, mun da anu tiasa merhatikeun matangtosna oge Ce Saraswati, laras sareng teu nagerakan anu dilakukeun ku abdi. Saraswati imut ngagelenyu bari leuteup antep ka Untari. Nurutkeun kaya nu dititenan ku ece mah geus lumayan. Malah Untari kawilang calakan, hartina babari apal kana naon anu dilatihkeun ku ece. Ngan sakumaha nu dicaritakeun ke ece teh urang kudu leukeun sarta ulah bosenan. Mung eta we abdi mah latihan jasmani anu dilakukeun ku abdi Ce. Kirang-kirang mah mabet matak teu kiat, margi teu kiatna teh ku bahwa tiris abdi mah. Leuheung ayeuna mangan ukur ngalatih diri dina harti ku cara ngeueuh maneh di walungan dina wanci peuting. Ece waktu di alas Mandahyang maestu sare dina batu cinggra. Sare dina batu nyatas batu kumala sakti nu tiisna leuwih ti es paribasana. Marukanan teh eta memang ngahaja Untari sabab ilmu Mandahyang memang ngutamakeun kana hawa panas. Untari harita ungut-ungutan. Sedengkeun Saraswati jadi ras inget kana pangalaman lampah ka tukang nu kungsi ka sorang ku dirina. Di mana Dewi Panganting nurutkeun atawa nurunkeun ilmu anu katelah ilmu Mandahyang lumangsung di alas Mandahyang anu tangtu we kaayaan harita leuwih berat upama dibandingkeun jeung latihan anu biasa dilakukeun ku Untari dina waktu harita. Nah di mana ayeuna si Keling? Terus kumaha di kaayaan di Pelemburan? Bet jadi kieu lalakun kasorang ku diri aing. Bet jadi kieu lalakun kasorang ku diri aing teh.
Aku naon urang bet ngalaman lalakon kieu dengan Kang Rawing. Nah terus ka mana lumampahna Kang Rawing gatuh. Tapi aing boga keyakinan dina hiji waktu geus pasti diri aing bakal bisa tepung riung mung pulung deui. Kang Rawing, di mana atuh salira teh? Kling. Untari neuteup ka Saraswati. Nu ayeuna geus jadi guruna, teu lila terus nyarita da pugu kaget meureunan lantaran ningali Saraswati anu ngahulang siga nu keur ngalamun. Nah juru ngemutan naon Saraswati? Katinggal aku abdi bet sapertos anu nuju ngalamun geuningan. Saraswati narik napas panjang bari terus ngawalon lalaunan. Ece terus ras inget ka waktu ka tukang. Waktu Ece keur aya di alas Mandahiang, mangsa neuleuman ieu ilmu ti Ibu Dewi Panganting. Anu harita nepikeun ka tepungna jeung Kang Rawing. Da pugu bet teu sangka upama bakal ngaranapa nasib saperti ayeuna. Urang kedah sabar sareng tawakal Saraswati. Abi emut keneh kana kasauran Kang Rawing. Upama urang cenah memang lumampah dina jalan anu lempeng teu kudu sieun ku cilaka. Lempeng lampah tinangtu bakal salamet kitu kasauran Kang Rawing teh ce. Memang ari Kang Rawing manarima sagala rupa cocoba jeung ujian jiwana moal waleh tabah. Ngan ari keur Ece mah anu jadi pikiran teh lain ngan ukur Kang Rawing ngungkul. Tapi oge si Keling anak Ece sarta kaayaan di pilemburan ke bakal karasa ku Untari kumaha beratna papisah jeung kulawarga. Saraswati ningali ka luhur kaayaan memang geus maju kasorenakeun. Ngandung harti wanci beurang bakal salin jinis jadi peuting. Sakedeung deui sareupna geuningan ieu teh Untari. Ayeuna mah urang cukupkeun heula we latihan teh dina poe ieu mah. Acan ke peuting urang bakal ngalaksanakeun latihan jasmani. Mangsa ngalatih kakuatan tenaga lapisan, cukup nepi ka dieu we heula nya. Ayeuna mah Untari. Mangga ngiringan we kumaha saena Ceuru Saraswati. Atuh geus kitu mah duanana arsup ka jero imah. Waktu terus lumaku mangsa wanci peuting datang waktu Untari katut Saraswati rek niang kawalungan gede anu biasa sok dipake tempat latihan ku Untari dina latihan tata napas jeung kakuatan tenaga lapisan pikeun ilmu Mandahiang. Harita Ibu Ratimah datang nyamperkeun ka tukang neuteup antep ka Saraswati bari nyarita. Kumaha atuh ieu teh Nyimas? Mama bingung pugu ieu teh ieu ditepas aya semah lalaki nu duaan nu saurang mangora keneh ngan ngomong Sundana kitu geuningan siga-sigana mah urang Jawa Nyimas. Ari nu saurang deui mah kawilang geus kolot nya beunang disebutkeun geus aki-aki ngan jag-jag keneh jeung ngeusi di pangawakanana. Katingalina duanana oge siga nu carape pisan malah siga nu kurang sehat. Dia teh ngomong ka emak cenah rek milu monok di dieu cenah kapeutingan di jalan. Saraswati silih teuteub jeung Untari. Beulila Untari kadenge cumarita. Kumaha mak? Nama disaurkeun kumaha ka emku mak? Urang ulah gampang narima kitu wae jalma anyar pinanggih mak. Saha nu terang jalma nu jahat urang kedah hati-hati mak. Kumaha emutan ce Saraswati? Untari minta tinimbangan ka Saraswati anu memang ayeuna geus jadi guruna nu tangtu lain dina hal ilmu silat wungkul tapi leuwihna teh eta leuwih loba pangalaman dina sagala widangna. Saraswati harita ngabagi paneuteupna ka Ibu Ratimah jeung Untari teu lila terus kedalisan. Nemeh kumaha tos ditaros saha jenenganana ti mana asal sareng bade ka mana maksadna. Sakumaha nu nemeh disaurkeun ku Untari memang leres mah. Urang kedah hati-hati kalayan taliti dina nampi jalmi nu anyar pinanggih. Ibu Ratimah terus ngajawab pananya Saraswati. Pugu kumaha acan ditaroskeun ngeunaan eta Nyimas. Nu matak ayeuna ka dieu oge sugan ti hideep duaan aya bong-bolongan. Ari tolak meni ngageuri jeung pikarunyaeun deui malah nyalain bobohongan sigana mah kurang sehat eta jelema teh. Untari nyekelan pigelang leungeun Saraswati bari nyarita. Cerita ayeuna urang tepanggan ka payun ce. Mun tarose ku Saraswati saha sareng ti mana kitu atuh langkungna ti eta ci Saraswati masa kedikna aya pangalaman tangtos apal jalma sareng jalma jahat sareng henteu kitu ce. Saraswati ungeuk nyaluyuan kana maksud caritan Untari. Geus kitu mah duanana terus muruka tepas imah. Saraswati harita ngawanohkeun deui ka dua lalaki anu nyemah. Harita nu tayalian ti Ki Jaroji jeung Sarjan anu jadi muridna. Duanana memang kawilang untung-untungan atawa susuganan pribumi haat karunyaeun ka manehanana duaan bisa milu monok lantaran kapeutingan di jalan. Saraswati nu harita tumanya. Punten Kisanak. Abdi anu leuwih ti heula rek tumaros ka salira duaan. Saha Kisanak teh? Urang mana oge seja ngabujeng ka mana pangna ayeuna sumping ka dieu? Ki Jaroji harita nu kadenge nembalan. Ieu teh Nyai.
Kula nu katelah maki Jaroji ieu murid kula ngaranna Sarjan. Bogo lembur mah jauh ieu teh lembur citra resmi. Satadin malu mampah terek nuju ka Gunung Halimun ngan aya halangan nu akhirna terus ngambah ieu pilemburan. Ngan kapeutingan di jalan, malah kawilang masih keneh untung tepi ka dieu oge. Dah lamun teu ditulungan ku jago nu ngaranna Jangrawing mah, duka teuing kumaha nasib nu bakal karandapan ku kula duaan Nyai. Puguh we atuh kaget pacampur jeung Bunga Saraswati ngadenge ngaran salakina disebut-sebut ku Ki Jaroji. Untari oge kaget neuteub ka Saraswati bari nyarita. Ini ditulungan ku Kang Rawing Ki Jaroji teh Saraswati. Bagja ce aya laratan deui geuningan ngeunaan Kang Rawing teh. Saraswati ungeuk neuteub seukeut ka Ki Jaroji bari terus kedah di lisan. Ki Jaroji, nah bener nu bieu dicaritakeun teh, nya Ki Jaroji ditulungan ku Kang Rawing. Bener naon anu bieu dibisankeun teh. Ki Jaroji kerum malik neuteub ka Saraswati. Kaget meureunan lantaran Saraswati bet nalek kurang yakin kana caritaanana. Memang meunang sajongjongan mah duanana teh cumarita. Ngan ukur silih teuteub. Ngan Ki Jaroji gancang nangtukeun sikepna. Ngan jelas ayeuna mah beuki sopan dina cumaritana ka Saraswati. Nanyaan gitu salira Nyimas teh pamajikanana Jangrawing. Memang bener Ki Jaroji. Abdi pamajikanana Kang Rawing malah pangna aya di dieu teh lantaran papisahan ieu teh. Masing-masing boga lambaran ngalakon sewang-sewangan nu matak terangkeun ku Ki Jaroji ngeunaan pangalaman nu karandapan. Ki Jaroji geus teu kaleke deui. Barabat teh harita nyaritakeun kajadian nu kaalaman ku dirina jeung muridna. Pang-pang namah ti mimiti patalak jeung Ki Buyut Ireng katut Sikeling lantaran satujuan ka Gunung Halimun. Anu akhirna nepikeun karubuhna pisan, malah terus ditulungan ku si Rawing anu keur lumampah rek nuju ka Gunung Halimun, dibaturan ku si Banteng Gulung jeung Jumadi katut Odon. Kabehanana ditetek teh nu kaliwat ku Ki Jaroji. Ki Jaroji mungkas guaran caritaanana, sedengkeun Saraswati jeung Untari nya kitu deui Ibu Ratimah. Anu rada misa diukna pada bunga hatena. Ari sabab beunang laratan ngeunaan si Rawing katut Sikeling. Tak kitu kajadian nu karandapan ku kula duaan teh Nyimas. Nu mata kula teh ngarasa kahutangan budi ku Jangrawing anu geus nulungan sarta ngabebaskeun kula duaan tina ancaman bahaya pati. Da jelas lamun teu ditulungan ku Jangrawing mah sigana bae moal kapuluk deui jiwa kula duaan teh. Saraswati hatena dieunteupan ku perasaan bungah jeung salempang. Bungahna lantaran geus jelas meunang katerangan atawa laratan ngeunaan anak jeung salakina. Salempangna waktu ngadenge beja ti Ki Jaroji anak jeung salaki teh pada lumampah nuju ka Gunung Halimun geusan meunangkeun kembang pancawarna. Saraswati ras inget kana caritaan si Rawing nu jadi salakina. Memeh niang kagu halegok panamping pikeun neangan bobengan ngeunaan ti ubareun Sikeling, anakna sangkan pulih bihari deui kayan pakulitanana. Moal kitu kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun teh piubareun keur Sikeling. Ngan eta nu mata kaget teh jaka Keling anu jadi anak teh bet babarengan jeung aki-aki nu ngaran Ki Buyut Ireng. Anu teh Ki Jaroji mah kawilang jago kolot anu geus eueuh pantaran jeung eueuh tandingan dina alam kiwari mah. Aing bet salempang sok ingis antara Kang Rawing bentrok kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Lantaran Ki Buyut Ireng jelas cek Ki Jaroji oge lain jalma bageur, upama nepikeun kabantrokan kakuatan heug teu nepikeun ka Kang Rawing cilaka. Mangkaning kajadian di tempat anu sakitu jauhna, betemikeun ieu hate aing lamun nepikeun ka Kang Rawing meunang bahaya di daerah Gunung Halimun. Saraswati jadi galecok jero hatena. Ai Sarjan harita kadenge milu ngomong deui. Jadina nyieun Nyimas Saraswati teh pemajikanana sederek Rawingna. Aduh. Entok sangka. Entok dinyana bakal nakieu jadina. Wah. Padahal ngupamina sederek Rawing dateng ke dia, pasti pepanggi merennya. Ki Jaroji nyarita di ka Saraswati. Atuh kula nganuhunkeun pisan. Lamun teu nepikeun ka dieu. Nya sarua. Kasalira Nyimas ge kuring kitu ari sabab bisa tepung lawung di dieu. Nah memang di dieu lembur matuna Jangrawing teh Nyimas. Abdi pangna di dieu teh jalaran sami. Milarian laratan ngeun anu jadi salaki Ki Jaroji. Abdi sorangan teu percaya upama kudu ngalaman nasib saperti kieu. Tapi saja jadi salaki katut jaka Keling anak abdi lantaran pokana laku si Gempar atau Ki Jemros jadugna karaman Gempar karoban. Oh, jadi atuh lamun kitu mah Jangrawing teu uningaeun aya salira Nyimas di dieu. Be. Nyaan mata kanjakal atuh Nyimas.
Da eta oge nyarita ka kula teh cenah jangkeling anu miang jeung Kibuyut Ireng kerek disusul. Sabab upama diantepkeun terus babarengan jeung Kibuyut Ireng tangtu bakal goreng pangaruhna pikeun jangkeling. Saraswati narik napas panjang. Rasa bungahna masih keneh pacampur jeung rasa kahanyakalan. Cacakan upama ngadenge si Rawing nu jadi salakina babarengan jeung si Keling mah nu jadi anakna, tangtu ngemplong hatena. Tapi si Keling ayeuna rerejenganana jeung Kibuyut Ireng jago kolot anu memang boga lambaran kahirupan dina lampah anu kurang merenah. Abi memang hanjelu Ki Jaroji. Ayeuna taya bayana ku abi bakal diguar ngeunaan nasib nu kalakonan ku diri abdi pangna abi aya di dieu. Sangkan Ki Jaroji teu ngarasa panasaran kana kasang tukang pangna abi aya di dieu. Saraswati sacara singet terus nyaritakeun lalakon hirupna. Pangna papisahan jeung salaki katut anakna, kabehanana ditetek Ki Jaroji jeung Sarjan pada ngabandungan kalawan Daria kana guaran Saraswati. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun ka sang tukang lalakon kahirupanana, Saraswati mungkas guaranana. Tak kitu Ki Jaroji lalakon nu kasorang atawa karanapan ku diri abdi teh. Nu matak menang beja kitu ti salira Ki Jaroji, abdi ngerasa bungah jeung salempang. Nah, bungah jeung salempang kumaha kitu nih Mas? Abdi bungah lantaran lambaran atau laratan ngeunaan anu jadi anak jeung salaki geus jelas anu makaruhan salamet. Tur keur sarua lumampah nuju ka Gunung Halimun. Sedangkeun salempangna upama nepikeun ka lumangsung bantro kakuatan petelak nu jadi salaki nyatana Kang Rawing jeung Kibuyut Ireng. Beuteung kasawang ku abdi upama nu jadi salaki kasoran. Mangkaning sasatna jarak nu sakitu jauhna aya di Gunung Halimun. Saraswati negerakeun eusi hatena ka Ki Jaroji. Ki Jaroji unggut-unggutan tanah ngabenerkeun kana caritaan Saraswati. Dalah sanajan manehna oge memang kitu pisan nu jadi kasalempanganana teh, teu lila Ki Jaroji kedal di lisan. Memang bener nih Mas. Dalah sanajan kula oge kitu pisan nu jadi kasalempangan teh. Upama nya antara Jang Rawing jeung Kibuyut Ireng nepikeun ka bantrok kakuatan. Jelas bakal mangrupa tarung dina puncakna ilmu jeung kakuatan. Ari sabab Kibuyut Ireng jago kolot anu geus eueuh pantaranana sarta tandinganana dina alam ayeuna. Sedengkeun Jang Rawing jago ngora nu mangrupa jago pilih tanding nu tacan aya anu mampu pikeun nandingan elmuna. Saraswati ngareret ka Untari. Netep antep ka Untari aya pikiran dirina pikeun miang ka Gunung Halimun. Ngolepatna eta pikiran bareng jeung geterna hate nu kaentepan ku rasa salempang. Untari, sigana bae ece bete, ece oge bet aya pikiran gesan lumampah nuju ka Gunung Halimun. Sabab ece teu bisa dipapalerkeun ieu hate ku rasa kasalempangan. Jadi ku ayeuna kitu ece kudu nyusul ka Gunung Halimun kalawan harapan bisa tepung lawung jeung anak katut salaki. Untari netep antep ka Saraswati, panetep anu dipinuhan ku rasa kakaget, bet asa teu percaya upama Saraswati guruna boga tekad pikeun nyusul ka Gunung Halimun. Teh Saraswati, kagungan maksar ngabujang nyusul ka Gunung Halimun. Tebih ka Gunung Halimun teh ce, kuemutan abdi manahan teu langkung sae upama urang antosan we ce, dari nawaktosna matang tos urang patepang pangintenan. Untari betempikeun hatena upama nu jadi guruna kudu lumampah nuju ka Gunung Halimun. Memang pikeun Untari mah masih keneh kurang yakin kana pangalaman Saraswati dina mangsa katukang nu kungsi nyamar jadi dewi panganting. Jelas geus teu aneh deui lumampah nyorangan tur nying hareupan rupa-rupa bahaya. Saraswati imut ngagelenyu bari neuteup ka Untari terus kena di lisan. Untari, ece ngarti Untari ngarasa salempang ku kasalametan ece. Baheula waktu ece keur masih keneh lalagasan geus teu aneh deui lumampah nyorangan bari jeung nying hareupan rupa-rupa bahaya nu ngancam jiwa. Tapi ece teu galider. Sabab boga kayakinan seperti Kang Rawing. Yen upama lumampah dina jalan anu lempeng mangka tujuan jeung cita-cita tangtu laksana. Tur baris aya dina kasalametan. Anu matak engke subuh ece kapaksa bakal lumampah geus nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaroji silih teuteup jeung Sarjan muridna. Duanana bet sarua jeung pamadeganana Untari, temikeun upama Saraswati pangawak awewe kudu lumampah ka Gunung Halimun. Sanajan duanana oge ngarti yen Saraswati teh lain wanita biasa. Ki Jaroji kadenge harita cumarita deui. Jadi maksud salira Nyimas teh saja lumampah nyusul Jang Rawing katut Jangkeling ka Gunung Halimun. Aduh, ari cek kula mah ulah Nyimas. Pokona mah urang simpan ceg kayakinan yen Jang Rawing tangtu baris hasil menangkeun kembang Pancawarna. Samalah upama nepikeun kabantrokna kakuatan jeung Kibuyut Ireng, kula boga kayakinan
jang rawing tangtu nu bakal unggul, jang rawing tangtu bakal unggul gitu tadi cek ulama Nyimas. Sarjan oge milu mairan dicaritaan. Wah, lawangnya Nyimas entak menang gitu ngeta bahaya nginci serangan-serangan ke Gunung Limun. Entak menang gitu Nyimas. Eta entak bener, entak menang sembarangan ngindit ke Gunung Limun, bari nyerangan komodoi, aina pengawak awewe, entak bisa gitu baik. Entak kusabab injisku bisi rempanku sugan umpami di jalan nayan neon bancang pakiwu itu kelayan yuk. Upami awak awewe entuk tiasa ngelawan. Janten kedah sing atus-atus kedah diumut. Saraswati ngabagi paneuteub. Kaki Jaroji jeung Sarjan terus enteup di paneutupna ka Untari. Telila terus cerita deui. Untari, ece sigana moal bisa dihalangan sanajan ku saha bae oge. Sabab ece geus nekadkeun di hate upama Kang Rawing jeung Jangkeling. Anak ece nepikeun ka cilaka. Betara rasa ante payah hartina hirup ku meuli kolong langit gelar di ieu jagat saampar. Kitu tekad ece dina waktu ieu. Untari ngahruk tungkul. Bet sanajan kakara sababara poe babarengan jeung Saraswati guruna. Kacida geus asa deukeut pisan antara hubungan guru jeung murid. Sedengkeun Saraswati isukan bakal ninggalkeun dirina. Bet asa seunggah karasana ku Untari pikeun papisah jeung wanita nu ngaran Saraswati. Kumaha pami abdi ngiring Saraswati? Abdi teu bet hoyong aya pangalaman lumampah tebih. Etang-etang milarian pangalaman barisakan tenan ngalatih diri. Daya lepatna panginten pami abdi ngiring ce. Untari nyaritan lu bareudan nandakeun hate nu sedih sabab rek papisah jeung nu jadi guruna. Saraswati bisa ngarasakeun kana getaran hate Untari muridna. Da puguh memang geus surti Saraswati oge di antara jiwa jeung hatena geus pada silih pikanyaa. Tapi Saraswati memang geus mutuskeun sikep jeung tekadna anu hamo bisa dirobah-robah deui. Untari, ece ngarti kana isi hate Untari dina waktu ayeuna. Kan lebah dia Untari kudu ngarti, ece teu miharep upama aya korban lantaran patali jeung pribadi kahirupan ece. Sakomo di dia jeung saha marati mah upama Untari milu lumampah jeung ece. Nu geus tangtu lain bae lampah anu disorang teh sakitu jauhna. Tapi teu mustahil, boh di satengah jalan atau tepi ka di tempat tujuan bakal aya halangan nu ngancam kana kasalamatan jiwa urang. Abdi rela sanajan kedah korban jiwa Saraswati. Di dia masih kene tiasa direncangan ku tatang ini caket oge bade gasati anu sanesna. Abdi hoyong ngajarengan ka mana wae ce Saraswati lumampah. Kitu tekad abdi dina waktos ayeuna ce. Saraswati paneutupna antep ka muridna. Aya nu semu beueus dina panon Saraswati. Karasa deuketna antara pribadina jeung wanoja anu ngaran Untari. Nu ayeuna jadi muridna. Tapi Saraswati oge teu mikeun hatena upama Untari kudu jadi korban kahirupan pribadina. Saraswati teu mikeun upama muridna kudu kabaud ku pasualan kulawargana nu sakomo lamun Untari milu nepikeun ka jadi korban lantaran nyorang bahaya di satengahing jalan. Dumasar kana eta tinimbangan Saraswati kedah dilisan ditujukeun ka Untari muridna. Ece ngarti kana maksud sarta kanyaah jeung kabela Untari. Tapi sakali deui ece nandeskeun. Tumikeun upama Untari kudu kabaud ku pasualan kulawarga ece. Sakomo upama Untari nepikeun ka jadi korban lantaran gara-gara kapentingan kulawarga ece. Lampah nu baris disorang teu ngandung bahaya anu teu saeutik-eutik Untari. Ce Saraswati, abdi miharep salira tiasa ngabulkeun naon rupi nu disanggemkeun tadi ce. Muga salira Saraswati tiasa saluyu sareng maksad abdi ngiring sareng Saraswati. Untari. Sakali deui ece nyarita. Di dia marati mah teh kakara pulih sehat deui. Na teh salempang kitu Untari pama datang deui jalma-jalma saperti Subala jeung Sujali anu bakal ngaganggu kana kahirupan marati mah. Untari ngahuleung digitukeun mah. Tapi ngan sakedeung ngahuleungna teh duka teuing kumaha Untari oge bet hayang tepung jeung nu ngaran Sirawing. Malah sarua kaenteupan ku rasa salempang sok sieun Sirawing nyorang bahaya. Saraswati, teu kedah ngemutan pun biang sareng kaayaan di dieu ce. Abdi gaduh kayakinan jalma-jalma saperti Subala katu Sujali tos kapokeun ku kajadian kamari-kamari oge.
Nu penting abi kedah tiasa ngiring sareng Ceraswati ka Gunung Halimun. Bet komo lalakon Ceraswati ka Pungkur oge geuningan tiasa lumampah nyalira. Teras ngalalakon komo abi ayeuna sasatna sasarengan sareng Ceraswati. Buntari keke bang nu maksa sigana teh. Keke hayang milu bisa babarengan lumampah jeung guruna anu nuju ka Gunung Halimun. Ibu Rati mah oge teh bisa majar kumaha. Dina waktu Untari anu jadi anakna negrakeun maksudna bari satengah maksa teu bisa dihalangan sigana teh karep jeung kahayangna. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.